ikhtiar, doa, jeung tawakal. Lain hasil nu dibutuhkeun dina kahirupan maneh, tapi proses. Hasil mah bisa dibeli, tapi proses ukur maneh nu ngalaman. Mun maneh hayang beunghar, sok ikhtiar. Mun maneh hayang pinter, sok diajar. Mun maneh hayang jadi pajabat, sok hirup kudu merakyat. Mun hayang sukses jiga batur, tong ningali hartana, tapi tingali usahana. Omak teu cukup ku usaha, tapi kudu dibarengan ku ngadua. Dek alus, dek goreng, cek maneh hasilna, cukup ku tawakal kanu kawasa. Rejeki mah moal pahili, ngan loba nu keur diuji. Cing inget, harta mah lain tujuan hirup. Harta tanpa harti moal kaharti. Najan harta jeung harti ukur beda sahurup, tapi ngaruhna bisa sahirup. Harta jeung harti lir ibarat paeh jeung hirup. Loba nu ngagugulung harta sangkan hirup leuwih ti cukup. Teu paduli kana harti hirup, teu paduli halal haram, nu penting pangabutuhna rada katutup. Syukuran rejeki nu katampi, nikmati hirup nu aya, ulah mikiran nu eueuh. Dah hirup mah teu cukup kudu pikiran, lain hartina ulah mikiran batur. Dah hirup mah teu bisa nyorangan, tulungan batur nu butuh, talangan batur nu sangsara.